Ya barudaknya meniti isi kieu obat tuh duit 13 kopi eueuh pokok nilai sabatang jaga tuh ya Allah anjing juga pemajikan dia yang kopi pembantuan dia saya namanya kopi acan aing nirung singki ya hirup ya Allah sekarang ini dia cai mulu deh kumaha duit 2.000 kumaha kan naon deh kopi Dulu Wak. Waalaikumsalam tadi kalau Nyai Rawi di pasapen pasantren kita Mbean kamari ieu teh. Dongkap ya tabu 10-an. oh kumaha aning sehat barudak nu di pasantren teu baru dogan Alhamdulillah di mah sehat. Barudak mah di itu budungna teh kanu irung-irung sampai irungna tinggal korongna bae di itu teh. Ya Allah, ampunilah dosaku. artinya kunaon bisa gitu ya tanya tinggal panen wae atuh barudak Ya di itu ge nya tinggal panen barudak teh. Alhamdulillah teh nya di itu mah budungna teh kumaha ge amalan sampai aya nu ceurina sapat dina budungna teh. artinya gitunya di ditu mah sok oke namun orangnya di ditu gitunya amalan orangnya oh adan gitu bisa wudu itu bisa ih ya kumaha nya pihak kuring sagalana urang cina sirah kita handap ka dieu murid tinggalnya satu lagi ya Allah Gusti Ya nu nomor hiji naon di ditu teh nya penting istiqomah we na amalan ge da cager sorangan ya. bisa lagi gitunya magalan boga amalan ge urang geus aku ieu nya kumaha nya kan ieu mukakeun atuh Mana abdi nyobian kanu kieu mah gampang. Nah ieu tah esot kan. minyaknya gampang sih lu Segala ge nama ada kudu make ilmu. hmm Ayunya orang ada ya prioritas sedap. kemana menusu beburang gini Bade aya prioritas sedap. sok ya Iya, hati-hati ya dia berapa? jadinya kadang ya anjing galak Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam Ustaz ya Ustaz naon dulu Ustaz karet Ada ya prioritas sedap. amal Kumaha ge amalan sampai aya nu ceurina sapat dina budugna teh.